Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan teman-teman saya. Oke bosku, hari ini kita mancing di lokasi spot yang tersembunyi bosku, jarang diketahui oleh orang-orang. Mudah-mudahan kita dapat poinnya banyak. Lanjut kita berjalan dan saksikan saja. Terima kasih. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Wallahu a'lamu bimuradihi wa nuzilalan dan turunkan lamahama kaumun samang-samangsa bingung sapa kaum atawa neja banget sapa kaum. Inna sahabati kang tetep saking sahabat neja banget ayu lazimu ingin tanetepi ya kaum as-shauma ing puasa wal qiyamalan salat. Wala yuqarribun nisaa lan ora markia kaum kabeh ing pirang-pirang wadon watibalan wawangian wala yakulul lahma lan ora marangan ya kaum kabeh ing daging wala yanamu alal firash dan ora taru ya kaum kabeh ing atas lelemek dan turunkeun apa ayat ya ayyuhalladzina amanu. Allahu a'lamu bimuradihi lingalingong ake kang padang imankeun ya ladzina kabeh tuharimu aja ngahararamkeun sira kabeh thayyibati ma Allah ing sakehe kang becike barang kang wis ngahalalkeun sapa Allah lakum kadue sira kabeh lan aja ngaliwat wates sira kabeh tatajawazu amrullah tegese aja ngaliwat wates sira kabeh ing parentah Allah. Innallaha ing satuhune Gusti Allah iku arami kademen ya Allah ing kang ngaliwat wates kabeh. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Allahu a'lamu bimaradihi wa kululan pada marangan sira kabeh mimma razaqakumullah saking barang kang wis ngarizkian kum ing sira kabeh sapa Allah halalan thayyiba ingkang halal tur kang becik maqulun yaiku dadi maqul wal jar wal majrur lan utawi jar lan majrur goblahu kang teteping dalem sadurunge mimma razaqakumullah alun iku dadi hal muta'alliqun bihi tur kang cumantel bihi kalawan maqul wattaqullah lan pada wardi sira kabeh ing Allah
alladzi kang antum mutasyaraka bihi kalawan Allah mukminun iku kang imankeun kabeh. Dua ayat nyusul ayat nu kamari. Urang mah teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jadi teu nyaho kumaha mimitina aya-ayat ieu. Ngan kajenting teu amprok lantaran urang dibere taufik ku Gusti aju kuari ngaji di dieu. Tah nyaho ieu bakalna asal usul ayat ieu. Geh nu nyaho geh nu ngajina di jero nu ngaji di luar mah tuh ambalaya jeung kopi jeung sate jeung udu semacem-macem malah wauhan kene ka tukang udu jeung ka kiaina oh masalah. Sabaraha tahun ngaji sia ka Cilongok geus 8 tahun. Geus wau jeung Kiai can nyorang. Sia wauna jeung jeung tukang sate aing mah wau teh. Lumayan sakitu. Aya kahayang. Ieu mah kieu ieu nya. Diturunkeun ayat ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu ayat 3 rupa sabab malah cek sawareh mah 5 nomor kahiji aya hiji lalaki sumping ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ai cak lalaki aing teu bebeja beusi salah ai bebeja aing isin sabenerna tapi ditahan-tahan ge mending bebeja bae hayang lempeng hirup aing ye hayang bener bebeja ka Kangjeng Nabi sumping ka Kangjeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana cek Kangjeng Rasul kula deket tidinya tah ya sekitar 1 kilo katuan. Oh alhamdulillah aya naon hampura Gusti Rasul abdi mah ieu bade unjukan we ka Gusti ieu tapi ulah bendu. Ih atuh teu cek Kangjeng maka bendu sagala ayo geura puprak. Ini idza asabtu minal lahmi intasartu wa akhadhatni syahwati faharamtu lahma. Kurang mah lamun ngadahar daging embe bae komo buntutna gae. Aing itu dibejakeun kumaha ieu. Jati dituna kieu Pak. Atuh kumaha ieu. Sok aya-aya we tah gara-gara ngaji pan jadi nyaho tah. Berarti buntut teh jampe tah. Ulah dikamamanakeun sing ada buntutna. Hareup ngati dituna ieu. Cak nu kolot tuh tinggalin aing geus dibaheula cak. Aduh, tapi nu akur nu teu mah pago. Kumaha cak Kangjeng Nabi kumaha sakali deui? Si orang cikupat tengah dengen cak Kangjeng Nabi sekali dia tuh cara kula ya bebeja ya ini idza asabtu minal lahmi intasartu kula mah di mana ngadahar daging embe komo buntut nah ieu mah gaceng bae geus kula mah kontan di mana gaceng wa akhadzatni syahwati kula mah aju gegeran bae ka pamajikan keur dihaulos daripada acak-acakan. Tayo ko lagi cak bawa cak awewe teh cak awewe nyong aja kos kitu banyak ti ditu na kos kitu kumaha atuh nu mantap cak eta lalaki paharamtul lahma lah ulama geus bae ngaharamkeun kana daging
kaju mending mun pamajikan aya mun eueuh kas ukur lama haram tak daging je cek Kangjeng Nabi atuh urusan sia urusan haram atuh lain deui ulah sok aju haram-haram teman cek Kangjeng Nabi sok aju haram-haram tapi Kangjeng Nabi encan turun ayat mah ngan saukur tungkul lamun babejana ka Kiai Golkar mah wah sia barang ngeunah Kangjeng Nabi tetep layam tiku anil hawa in wa ila wahyu yu wacan aya wahyu mah tetep tungkul Kangjeng Nabi mah oge jadi bahaya mun lainnya doang misalnya si itu gitu kumaha eta pagawean pan jadi pegel eta urusan aya deui diriwayatkeun ti Anas makieu deui anna nafaron min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sa'alu azwajan nabi an amalihi fisri sababaraha kelompok sahabat Kangjeng Nabi sumping ka garwa Kangjeng Nabi. Wah orang Cikupa mah teu nyaeun garwa naon cenah garwa pamajikan istinya ka garwa-garwa acan budak pohara jasa mah kampung ge daratan ka pamajikan Kangjeng Nabi ngan ulah bikang we jore jasa mah ka bikang na Kangjeng Nabi waduh sok kumaha eneng tapi lamun dirawat kidang mah pasti ka bikang bejakeun ka Bupati lestarikan geus macam-macam di dunia teh bahasa atuh ngaranna kajen teh ge lempeng-lempeng ge kitu deui tah sarumping ka pamajikan Kangjeng Nabi ka istri Kangjeng Nabi tumaros neng hapunten ai kami mah pan ieu carang bergaul jeung Kangjeng Nabi teh paling ge ai instruksi dakwah instruksi perang babarengan nalika jeung Kangjeng Nabi teh aya keur pengajian ai kitu mah pan sehari-hari teu pernah isin ye bade tumaros bae tentang pagawean Kangjeng nusirna kumaha ta sehari-hari dijawab ku pamajikan Kangjeng Nabi bo atuh ai Kangjeng Rasul mah kieu penting nya nama salat bae datang ka barareuh isuk-isuk salat duha tidinya instruksi beres eta terus zikir bae maca Quran teu eureun-eureun Kangjeng Nabi mah mapatahan ka batur teu eureun-eureun mere jalan nu lurus soal politik soal ekonomi soal budaya teu eureun-eureun Kangjeng Nabi nu nampak penting teh salat bae Kangjeng Nabi asal Allahu Akbar salam salat asal Allahu Akbar salam salat itulah Kangjeng Nabi makos kitu maca Qur'anna teu liren-liren Kangjeng mah terus zikirna ge teu liren-liren malah sok kakumping di dadana gogolotrokan istighfarna Kangjeng Nabi eta kitu Kangjeng Nabi mah kitunya kitu Kangjeng Nabi mah ngaharuleung beta sababaraha kelompok sahabat teh naros deui ke ai masalah tuangna kumaha ta Kangjeng sehari-harina dibung Kangjeng mah tuang teh tara aya naon-naon tara aya kumaha-kumaha naroskeun dinten ieu aya naon diantarana aya korma sabelah dahar sabelah korma mun aya hiji bagi dua jeung kami mun teu aya niatna puasa kitu Kangjeng Nabi mah ngaleueutna cai sakedik mah sangkilang jangkung urang Arab mah eta gitu cangkirna leutik ai urang Cikupa mah awakna leutik cangkir gede sebaliknya jadi Masya Allah gitulah dongeng pamajikan teh ngadongengkeun pagawean Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dupi kulem Kangjeng Rasul kumaha amparanana
Kangjeng Rasul mah tara make amparan kasu, tara make spring bed, tara make anu kamari ieu di dinya teh tadi kawasan naon karangaranna Inoa, tara make bangsa kapas-kapas eta. Buktina upami Kangjeng Rasul gugah ti pangkuleman di dieuna katara tah di tonggongna urut naon, urut baralak nu pake ampa gitulah Kangjeng. Dupi acukna Kangjeng Rasul kumaha acuk Kangjeng Rasul mah tara dihayal-hayal kumaha ayana bae, ayana beureum dianggo beureum, aya hejo dianggo hejo, kadang-kadang eta dipasi-pasikeun ku naon gitu, aya nu nyuhunkeun dipasikeun, aya nu putingan seseringna mah Kangjeng Rasul mah putih. Jadi didongengkeun tak kitu peutingna, beurangna, daharna, nginumna, sarena, pakena didongengkeun. Cak sahabat pohara amat Kangjeng. Dek nurutan Kangjeng lah. Faqala ba'duhum la atazawwajun nisa, aing dek nurutan Kangjeng Nabi moal kawin aing mah dek ibadah bae. Wa qala ba'duhum cek nu sabagian deui la akulul lahma, aing mah dek ibadah bae moal ngadahar daging aing mah ngaganggu ta daging. Cek sawareh qala ba'duhum la anamu 'alal firus, aing mah geus sare moal make amparan dek di mana bae geus burutan Kangjeng Nabi. Tak kabeh kararitu kakupingkeun ka Kangjeng Nabi. Fahamidallah wa asna alaih. Cak Kangjeng Nabi kunaon haju karari itu saturut-turutna bae, teu puguh urang mamanana, teu puguh tatanyana, datang saturut-turutna bae ke heula maksudna deuk naon eta nyana kikituan. Cek Kangjeng Nabi ma balu aqwamin qalu kaza wa kaza, nanaonan eta sahabat ngomong nate moal kawin, moal ngadahar daging, moal make amparan, sanu nitah tate kos kitu lakini usolli wa anamu, pan kuring salat sare, wa asumu wa utiru puasa buka, wa tazawajun nisaa jeung kula biasa kawin, malah sabaraha nu dikawin ku kula make jeung moal kawin sagala sanu nitah. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, sajelema anu ngajauhan tina sunnah kaluar lain golongan kaula. Cek Kangjeng marah Kangjeng Nabi saturut-turut bae teu pararugu nyikut tuh ieu ulah saturut-turut tah plong bae urang. Nah lumayan cek urang berarti teu kudu kitu cenah ieu asana titah dahar bae kajen kumaha. Kanjeng Nabi tenang. Dua katilu kieu riwayat ti Anas keneh, jaa salah satu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam yas'aluna an ibadati. Tilu golongan sumping ka bumi istri-istri Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tumaros tentang ibadah Kanjeng Rasul. Tilu golongan, tilu bani sumping ka istri Kanjeng naroskeun tentang ibadah Kanjeng. Coba kami hayang nyaho dibejakeun ku pamajikan Kanjeng Nabi sakumaha tadi teh pentingna salat bae Kanjeng Nabi, isuk-isukna salat duha, terus lolobana mah puasa bae atau ngentelan beuteu, tidinya zikir bae maca Quran bae, teu eureun-eureun bapatahan jelema Kanjeng Nabi mangelurus-lurus ngalempeng-lempeng, ngajakan ka sorga ngajauhan neraka. Kitulah Kanjeng. Barang dibejaan kitu falamma ukhbiru ka'annahum taqalluha, catnyana sakitu Kanjeng Nabi magus ghafarallahu lahu min dzambihi ma taqaddama wa ma ta'akhkhar, geus dihampura dosa nu kaliwat jeung nu bakal, tapi ibadah masih make pohara luar biasa. Wa aina nahnu minan nabi, ai kuring eta dibandingkeun jeung Kanjeng Nabi atuh teh tai kuku na aja. Penting kami mah molor bae, berang kami mah atuh isuk-isuk atuh uduk, berang saeuting lepet
eta teh encan dahar jam 10 dahar jam 1 ngawadang jam 5 dahar deui peuting mah ngabaso jeung bubur ayam abo tama budak kebodongkol meleh tama tuh itu panggilan ya Allah kaki mah cek da cek teh cek ieu nu tiluan wa aina nahnu minan nabi ai kami dibandingkeun jeung Kangjeng Nabi mana teu tai kuku nacan sedengkeun urang macan aya jaminan pan Kangjeng Nabi mah geus dihampura ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi tapi eta ibadah teureun-eureun ai urang kumaha ieu amat nah urang cokot kuari alternatif supaya urang mantep kudu kumaha ya urang kieu cenah tuh kula mah ayeuna malah fa ana ama anama fa ini usallil lail abadan kula mendek milih berang onam lah peuting baduk salat bae datang ka paeh kula mah peuting deuk salat bae nurutan Kangjeng cekna saurang deui wa qala akhir ama anama pa asumudahra wala ubtiru aing mah pokona mah saumur hirup aing teu puasa bae moal buka-buka aing mah wa qala kharu cek nu katilu ama anama fa'tazilun nisaa wala atazawaju abadan aing mah deuk ngajawan pamajikan moal kawin deui deuk ibadah bae pajaan Rasulullah sumping Kangjeng Rasulullah aing maneh keur ngarobrol naon emang aing teu ngadenge cak Kangjeng Nabi eta ngarobrol ku pohara-pohara teuing kula sok bandingkeun ka kula maneh mah maneh bae kumaha instruksi Gusti Allah ulah sok peporaan deuk salat bae usah penting-penting datang ka paeh nu ieu deuk puasa bae nu ieu mah moal kawin antum alladzina qultum kadza wa kadza amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lahu kuring leuwih sieun ka Allah leuwih takwa ka Allah lakinni asummu wa utiru wa usolli wa arkudu kuring puasa buka biasa jeung teu terus-terusan puasa kulama cak Kangjeng Rasul teh Senin Kemis ge lamun aya dahareun mah poe Senin ge henteu poe Kemis ge henteu ge kumaha kondisi bae moal terus bae teu bagus teh kos kitu kemudian maneh moal kawin sedangkeun kaula wa atazawajun nisa awas paman ragiba an sunnati falaysa minni jelema anu teu nuturkeun sunah kaula lain golongan kula anu bagus lain golongan kula anu sampurna laisa minni dengekeun kumaraneh kabeh lamun maneh peuting naon kitu sapeting salat bae paling kekuatanna 3 peuting sia ka dituna dibawa ka usada insani ka jeung kumaha gring sia cek Kangjeng Nabi siap puasa bae heuh kuari puasa bae yeuh sapoe 2 poe 3 poe ka 4 poe asana tinggal kicep bae ulah potongan sia mah ulah puasa lain deui sia mah sebab sia mah urang mana sia urang Cikupa komo Cikupa ulah ai sia di ieu moal kawin atuh kumaha rangda hooh urang Lampung loba nu putih urang Brebes anggilang hari deungeul atuh lalesang anu jelas ulah boga tekad moal kawin lantaran Allah benduan jasa ka jelema anu henteu kawin teh ka jelema nu teu kawin teh benduan lantaran teu boga turunan anak teu boga turunan saeutik bakalna umat Islam anak saeutik ketika diserang ku Yahudi ketika diserang ku kafir ku Kristen saha nu deuk ngalawan lamun tekad maneh moal kawin bahaya sia awas ulah boga tekad kos kitu kawin opat sia aju saurangna anakna 24 jangan lawan kafir cek Kangjeng lamun tekad kos maneh kitu kabehan salembur tekad kos kitu kabeh atuh boga anak di mana deuk di mana pan cek Kangjeng Nabi tanah salu al walud nikah maneh silih tikah tanah salu nyieun turunan ka awewe nu loba anak